kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuhan curcora cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasuliwer ningali kasalebakeunana rungkaring ka nagalang pasawahan anu parena keur mejeuna hejo bagedot dina galang tumpang sari Surawung leunca terong jeung kacang panjang kitu kaayaan kawis ieu patempatan teh subur makmur doh leres ingon-ingon kebo sapi pada mulang ke kandangna sewang-sewang tawis aman kan tenan iya eta kakasih Semar Badranaya anu jadi sesepuh ieu pakampungan kampung tumaritis desa Kenagorowong woloh kacana kawewengkon Madukara kareh kabanasapon ku nagara Amarta kalaresan kasondong Astrajinga Dawala putra Semar Badranaya deh rineh tina gawe boh di sawah boh di kebon woloh kan tenan kawedaling lisan mekaten pengantikanipun nah anata kadieu kahareup euy sawiyo sekap di dieu buya ka bapak teh buya we sia atuh teu pinu damel ngahaturkeun semua baktus ka hunyuk panjenengan buya buya ti monik sadaya ya syukur-syukur jang syukur-syukur di anak-anak sakabeh ieu ti abdi ge teu kantun semah kapihatur abdi syukur jang aya naon ieu teh kalaresan geuning hujan ngaririncik pararantasnya heueuh kapan di urang mah agraris jang agraris negara anu disebut agraris sumber daya alam teh deuleu sadia geus nyampah keur nyukupan kahirupan ira laing sararea keur nyukupan pangabutuh nyawa sagala rupa jadi sumber daya alam tadi dieu urang sararea boh nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas anu handal nya paha kandenan Pak malah ekosistem teh parantos dijadikeun ku anjeunna laras anu dipercayakeun ka manusia lamun ninggal sejarah anu katukang panon poe kabeh oge teu sanggupeun ngurus dunya teh lintang ti manusia anu ngacung lianti ku jalmi bae nu ngacung teh manusia naon sababna manusia ngacung sanggup ngurus dunya sedangkeun patongong-tongong jeung hiji ayat anu nerangkeun yen ieu ruksakna dunya teh poh di daratan di lautan teh ku leungeun-leungeun aja lemah ku polah-polah manusia teh kan sok pikir sedangkeun manusia anu dipercayakeun ngurus dunya cing tapi teka-teki deui kana katerangan anu tadi yen ieu ruksakna dunya ku leungeun-leungeun aja lemah dah leres jelas dari eta katerangan mah mutlak Pak mutlak teu bisa diganggu gugat keterangan aya ngaran-ngaran mutlak teu bisa diganggu gugat tenan anu dina leresan dieu nya pangna manusia sanggup teh da puguh aya surat tugas dah tugasna pandina katerangan moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah tak geni da bakal kaurus teh ieu dunya teh ku jelema anu niatna ibadah bener
ngaran-garan ibadah teh anu pinuh ku perjuangan dina jero perjuangan aya pengorbanan dina jero pengorbanan aya ikhlas dina jero ikhlas aya karena anjeunna karena Allah tuh ku jalma anu ikhlas jeung ridho tah kitu jang jadi di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu dah keur naon aya kecap sobar tawakal ai ngaran-ngaran sabar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko digebuk kudu merungkut ai ngaran-ngaran sabar teh kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana bakal ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa eta sabar teh eta sabar teh nya ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahana pun memuncangan nya pendra ieu barang nuju raos aya dina obrolan keagamaan doh leres katauhidan sapraptanepun Bima lan Gatot Kaca tipu Sir Daya Amarta sampun dumugi dateng ngarsa doh wah mar aja kaget bar wah ulah kaget bar naon teh jak lu katri naonnya what bar tah beok gitu moal sabun tukang tahu meureun odol keur bobogohan sada ieu Pak sada dunungan Pak soranna mah saha aja kaget bar uluh Bapak Bima dunungan sareng juragan Gatot Kaca Pak ayana era aing nyuguhan ku naon ja naon pencit hayam apan geus dijual hor ieu lagi dijual ka Pajasin gurame atuh gurame nanahaon nya teh di Balong Batur urukan ngabalong barukan ngabalong urang si teh digawe kan boga balong sampe atuh rabut karek ceb juragan ageng rakap lu gawe mah amuing yang lingi datan nirantang ngademane pakulingan rana pakulingan rana katuran rawuh nun berterima mah cager aya hibar aga nuhun sareng saha agan jeung anak aing si Gatot mah nuhun mangalingi semua aturan rawuh agan limawot cager hibar kulan nun ti abdi ge teu kantun agan semua aturan rawuh dawala terima cager aya hibar kulan kumaha geus aya hujan ka dieu nembe 2 kali kulan 2 kali geus sakedap subuh kemari aya bengi ageung geus sakedeung kumaha pare panen numawi gagal panen abdi teh kulan 2 hektar teu kaala kuberit sanes banjir sanes naon nya dialah we kudu bogana
ulah kaget wah. Geuning ieu teh Bapak Panglima ngahatur ke semakaturan rawuh nuhun wah damel. Aya hibar lu geuning ieu teh Bapak Brigjen. Aduh, Bapak Kabupaten. Haturan rawuh lan nuhun bot sageur. Aya hibar lan ti abdi ge anom ngahaturkeun semakaturan rawuh nuhun. Sararehat sadayana wa dararamang wa istri saya mangga ligi hagar ligi. Semar Patranaya anu parantos kasumpingan Bima kali katot kaca kaya tempat itu keayaan alah itu akan wah lah akan abdi waktu ngiuhan pengen akan ka dieu teh nya yeah. Dunungan eta geuning akan aya naon ieu teh nun ieu mah nya dugi ka kalulimis aing terek boga hajat bade kagungan maksad ieu ulu bade nyepita juragan Gatot Kaca manya insyaallah pan baheula ge atos atuh kagungan maksad naon nun bade ngadamel puskesmas eta bade ngawat mik jalan ka Panikenyeng meureun aing terek ngawinkeun si Arjuna mar bade nikahkeun juragan Arjuna ieu lah terek nyate jeung teh yeuh nya terek ngagule kan oh beune domba nama ka Deden Rohim minta ka Deden Rohim domba nama lamun camat Pakenyeng tong dipentaan domba karunya nah oke kan jauh nyokotna jalanna can halus bade nikahkeun juragan Arjuna ieu ngan kieu ieu teh doh kulantaran anu ngalamar teh dua ngalamar saha teh ngalamar si Mayang Arum Subadra adina Kresna bantrok rayina juragan Batara Kresna teh asin Dewi Subadra ieu dilamar ku si Burisrawa adi beuteungna Baladewa tepat lanceuk nu panggedena si Mayang Arum anu boga hak ngawalian tah nepi ka diayakeun saemara dibikeun ka Arjuna kumaha dibikeun ka Burisrawa kumaha wah eta nya didinya si Kakang Batara teh mere pitunyuk mere saemara pikeun jalan kaluar diayakeun saembara eta jalan kaluarna hiji-hijina leres saha-saha anu bisa ngalaksanakeun kana pamentana Subadra eta nu bakal laksana kawin naon pangurut teh HP lain mio lain atuh akang teh domba Garut lain cicing atuh cicingjang marmut jauh-jauh kalau teh manya atuh ke marmut segala pamentana teh nya eta menta tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya menta pangapit panganten wallah anu sarupa jeung panganten menta bedil karantaka jadi aing teh tugas teh nyokot kareta emas kareta binarum ka waringin pitu kawaringin pitu eta taye muning 100 aing janyaho di mana muning 100 tapi jalu wungkul tapi sukuna bodas disametur ka hanap suku muning ieu dah di mana aya muning sukuna bodas aya oge di dieu mah namanya beungeutna dah kasahan sareng muningna teh acan tanukan
aing siapa goblok da moal teh ka ua tuh urusanana di desa engke saja apa camat kayaknya cing kakolot teh tong kitu teuing nah teu sieun doraka kitu sia eta nya doraka ti korot mangke teh bakal dikeueum di neraka jahaho jahanam goblok kitu teh lain jahaho jahanam deui hayang dipanggigeulkeun ku monyet bodas wah eta nu bangga mah di mana monyet bodas Nemai beungeutna bodas teh kasaha teh sing ka monyet ai bapak molotot wae ka abdi ai bapak monyet lain cong amek atuh dari monyet bapak mah oh da ka aing teh hatena mah gauha teh tah kitu mar doakeun aing sae mangga agan ujung ingat ka purut marganing tanaga agan garapati ge kasangakeun ngomong ayeuna ieu mah urusan pribadi sasatna urusan negara oge abdi teh nyiapkeun atanapi nyingkeurkeun baju leungeunkeun sakatuhu demi negara sareng bangsa sanajan pangkat abdi teh RT acan salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kegiatan wah katenah mangga teh teuing kulan ngadongeng juga aing teh bingung itu kira-kira dah hasil moal aya anak di mana ayana pinggir acan tua sami jisim abdi henteu terang duka di mana nguping oge nembe kaula nun pangresa juragan ya lamun teu apal barengan aing milu ka aing urang neangan ngajugjug ngidul aing sumpah lukut naon nagara wilubuk hideung jadi bodas dada antal kana bumi buluan belut jangan orai can pangih aing mawa kamulang uluh pika kitu eta kadulur teh kawin pika kitu sabilulungan anak panawa teh eta ngarojongna teh kabeh tah turutan lain jeung dulur nah ari sia basa aing ditarikan kawin kalah mupuas jeung kalah bogoh deui ka majikan lanceuk teh sia mah deui batur mah sini rojong sini duku jadi teu apa mar teu nun oh nah maneh apa teu bujang bulan bujang hinga kanyaring teh ngimpi-ngimpi acan nguping oge neme abdi teh Kulan hari maneh apa dawa abdi kulan iya apa Aisyah apa teh apa naon ngan apa we leuh lalawara teh sia teh hayang dijejek sia mah lalawara teh pida sia pida kodaran ya ganti ayeuna keneh dumanda jeung apal teh sae kulan hayang diteteug cingirna we sia cing tanggung jawab sia tah eta deuleu sangat sungut teh sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut cucungik sia apa teh apa naon sia teh kade ulah heureuy lalawara teh itu teh keur bingung ulah diheureuyan keur serius nu mata ulah saomong-omongna deuleu aing teh wani heureuy tukang heureuy aing teh ulah banyol kade lalawara nya hoti mana sia teh dawala ulah karep sia ulah lalawara di ayeuna keneh we gan idek dek banyol sia teh mah potongkeun ngan cucungik negara ti moal apaleun nya kan kadunya teh heula keneh aing menya aing teh nyaho sia nyaho sanajan atuh da akapang heulana pan aing pangalaman mah beda-beda rupa pangalaman hirup dina seni teh heula aing balik punten atuh kapangkeran sok
lamun heureuy si dipaehan wae ayeuna we paehanan agak cuman bieu nyaritakeun teu ngiem ceulit teu ngiem panon aing nyaritakeun apa sumuhun bener siapa kantenan kula eueuh lalawora sia eta ku nyanyahoanan lain naon lamun maneh apal di mana ayana ai di mana mah duka kula iya sok sia sok ngomong sia dolos dikorong dan cek abdi oge dengkul kanjeng da sunut ngomong sia atuh dak mah dek tiasa ngomong kumaha abdi aya dicekek kieu mah sunut membuncangan jawab di mana mah duka ai bieu nyaritakeun apa naonana sia teh abdi mah apa teh kanu apaleun oh jadi aya nu apaleun aya kulan saha aya di dieu lamun nuduhkeun ka aing sia ku aing dikadek sok teh nyokeun aing mah sia nya ge sia hareupeun bapa ku aing hareupeun dudungan ku aing dari pencit kuriling sia bakat kesieun ya bedog di abdi gan ya bilih nuduh ka abdi mah demi Allah sing dicekek juring sok sumpah ungkulan Quran abdi teh terang naik irung segede emer nya kan apa jadi aya nu apaleun percis lamun teu ngaku tengeulan pagan alah ya yang ngisi nge kita ini sok luas si monyong mah teh deui sia eta mah nyilakakeun baturna teh luas eta benar di mana jelmana teu kedah di pilarian aya di dieu kan tu nyalukan ada mati kakak aing teu ngeunah hate hidup wala maneh hayang udud punten atuh kapengkeran lah teu beuki udud geus eureun teh dola dewek boga cengcelengan dola bisa rek dipurak geus 7 kali 5.000 we dieu sianana ge dipurak kosong cengcelengan sabaraha jumlahna teh gara sok 7 kali 5.000 sabalah dola 50 oh 1,5 juta meureun banyak heeh mau dibikeun lebar gede mah benernya eta ngadenge juta gede teuing benernya lebar ngadenge juta na bener teh bisi gareng disumputkeun yang celengan ge euy sumputkeun ai 5.000 ku 7 kali nunda teh heueuh 1,5 juta leuwih bisa jadi ya leungit ketang cengcelengan lagi euy saha nu apaleun ulah nu apaleun la pun bapa ulah tah nya nu apaleun teh ieu tah yakeun antep jadi kakayak euy ngedoraka sia wala teh biasa ngemplong bapak maneh apaleun ulah sumun tadi nyaritakeun teu ngimpi-ngimpi acan paksa Aisyah nanaona sia teh tong disumput-sumput ya teh dunjungan teu bingung mun teu menang dipaksa gejeburkeun ka cai lamun teu menang dipaksa gejeburkeun ka cai tuman aki-aki kitu mah nyumputkeun ilmu mandi makan hideung gitu teh kok bener teh teh wala sing jeger kumaha dongengna ai dongengna mah kapungkur teh berbudak abdi wangsu ngarona aya nu gegelenengan si horeng diintip teh pun bapa sareng emak duaan di kamar nya si eta mah tega ngintip kolot merukana moal doraka hese ngara syarat eta dieu apa kuy ai gegelenengan teh pun bapa teh sareng emak mayunan cempor bari muka kitab gigireun ucing nya digigireun ucing
mak cenah ieu tingali tah ieu buku ieu buku ieu teh aya tulisan-tulisan nyaeta tempat-tempat harta karun situs tah ieu cenah tah anu kakuping teh tadi tiagan naon abdi ge inget make jeung aya kereta emas kereta binarom aya papajangan emas aya muning kacarioskeun tak kitu tak saur pun bapak teh harita waktu sareng emak tak ieu teh cenah di mana dunungan urang bade diistrenan nikah ieu urang pake kitu oge lamun dipunut bener sia iraha teteh sia teh tong sok kitu aya meureun 30 tahun ka tukang mah dunungan keur bingung bener da wala bar ulah yan laras nur da wala ngong nuhun da wala sawang suna kula kadeler sia ini sokot hayang naon maneh motor mio beres ala nya kapungkur abi ge pahlawan keberangan aya wae pahlawan keberangannya sokot wala kitu we keun ku dewek kreditna lain ngeredit pamere apa sih mah teu bisa ngerem nuhun dola bar di mana bar engal saurkeun abatos ka dulu nah sia teh tong sia teh sok boro-boro mangga eta teh kuring mah kieu pisan atuh ngadenge yang penting eces teh da bapak urang mah sabenerna mah nyahoeun kana tempat-tempat eta teh nu kitu je wah harta karun teh oh tah di Gunung Tilu aya ya ka bangsa situs-situs teh benerna mah nya neangan tah geura nu ngajagan teh toha gitu bar pulang di mana bar wah di mana wah leisure mangga Aidi priyogikeun masa aya taya tukang hias teh saha bar lat tukang hias teh saha cing tukang hias warga moal aya di dunya mah sieun eta teh tukang ngahiasan widadari gede mun ayeuna mah tukang hias selebritis widadari sumuhun waduh kumaha aing nitahna ka dewa atau ku agan di piwarang nama usaha sawios ku abdi ku si Semar dewa dipenta dititah sumuhun dijemput ku aing entong kana cenah ari ini sorangan wah aya kitu cenah arangkat tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya teh tukang hiasan widadari sumuhun alah selebriti sungkul atuh wah nya tuh akang masih ada nu ngahiasan dewek sele cau akang kadang dora dihias gitu eta hayang pangapit panganten anu sarupa jeung panganten saha anu sarupa jeung si Arjuna Dewa Kamajaya sumuhun ieu anya bapak kumaha nitahna aing ka dewa sawios ku jisim abdi urang piwarang sawios ku jisim abdi urang titah teu diongkosan oge sumping nyalira geura ke aya kitu waduh pangaruh daya kitu kalau aya
eta nu sarupa jeung si Mayang Arum garwana nyaeta Dewi Ratih nyon bapak mah kawuhanana wah lain gaul nama bener kaluhur gaul nama kaluhur gaul karuhurna bapak mah deuleu percaya eta kepet ke si Badaru kepet anu tanpa dikepetkeun ku jalma sagala rupi anu diperyogikeun ku agan di sawarga ayana sawios dewa cenah nganterkeun ke dina waktosna. Waduh, nuhun mah gamelan non teh gamelan gamelan Silokananta teh sareng sinena Dewi Saroni nu geulis geuning da anu rek kaul iya cucu Ari Saputra Dewi cucu Setiawati Ari kepet ke si Badaru bedil karantaka di ditu di sawarga mung aya anu misah di mana ta eta mah anu misah teh kareta Binarom kareta emas di mana ta eta mah sanes ti sawarga eta mah di Waringin Pitu aya tangka saringin ngajajar 7 ta eta cirina di mana palih kiduleun Tegaramat Kapanasan kapalih wetan Tegaramat Kapanasan ta eta Waringin Pitu di dinya tete nemrak henteu moal nemrak sun aya nu ngajagana saha kalawin Sagni we tepangan ada eta anu gageugeuhna teh makhluk nu kararitu we makhluk nu parorenges moal katingali ngamenak biasa we karuleuheu nya karuleuheu we kos budak eta we budak angon padahal eta teh jalmi penting wungkul ngan teu katawis keun bae lamun ku aing dicokot ku agan cenah kumaha cara mangihkeunana pang penang oge tepangan we api-api ameng kayaknya penak taroskeun pentak we saur jisim abdi begitu cek Semar gitu sumuhun nuhun man wartoskeun cek abdi gitu sabok we saboknya obo pangaruh Kang mah kalian rumah tangga temenan rokok cek Haji Semar Suteja lah Purmio teh kaing teh mere beres nama tah papajangan mah di kaindran di sawarga kene mungti Karaton Himawati ti Karaton Balimerkucukona ka kaindran tebih sawios putra Gatot Kaca bade kaul wa apana eta teh kacanakna teh ku jalma 1000 sumuhun tapi Gatot Kaca rek kaul dik dibawa ku sorangan uluh mangga iker sama kumaha kaulah ka sawargana sawios da agan mah aya jasa ka urang sawarga agan mah tiasa bebas ka sawarga saharu teu uninga ka agan margi agan mah kapungkur kantos ngarengsekeun pacogregan sinaga percona kapungkur tos aya jasa tah lamun munding mah cokot ku si lain di mana aja teh di Tegaramat Kapanasan lamun deka itu sarang-sarang juragan Bima tah ti Waringin Pitu teh ngetan tadi dinya aya Tegalan pangihan anu ngangona si Dadung Dawuk muning na 100 kumaha ceuk abdi teh pokona jang bejakeun ka si Dadung Dawuk ceuk dewek begitu ku dewek bejakeun dewek nu bogana rek nyokot gitu tapi karena mah sabaraha ratus tahun bapak eta nyimpen muning di dinya aya meureun kana 300 tahun mah sabaraha hiji 100
Atuh meureun ayeuna mah geus jadi sabaraha ribu mundingna. Da jalung wungkul kabeh oge. Amuing. Tegablek pucu si aki-aki. Urang mah make bikang atunya. Na teh nyaho ekonomi. 300 tahun meureun tuh jadi. Coba lamun jaluna setengah ewang mah bikangna 50, jaluna 50 meureun geus sabaraha juta ayeuna. Bari Belegugna kerting otak udang. Bari 300 tahun. Lain munding samaneh aja. Nah, aki-aki nyiksa teh. Dan normal meureun-munding oge hayang kieu urang. Cedan. Sarua dah. Daya nyawaan atuh. Aduh. Munding Wae munding oge meureun da jelema. Si kurang ajar. Daya nyawaan. Sukuna barodas jang. Barodas sukuna. Sok panggihan. Hai abdi, jeung si laing. Siap atuh kitu Bapak. Lah, naon nyokot munding euy. Hah, ngan hanya kawe beu eta bapakna. Oh, berewa kahajangnya. Hirup teh. 100 munding, ayeuna munding sabaraha euy? Munding. Nya kana 10 juta we hiji. 10 juta. 10 juta kali 100 sabaraha? Wow. 100 juta. Lah, naon 10 juta kali 100 630. Wah, gede euy. Sia masa dijawab we. Saya dijawab saya tak makin baik. Betul gede. Lamun kitu carana mar aku tak gowo kereta pidaro. Senadyan bangsa jin. Senadyan sakti mandraguna aku horata wedine. Aku tak lumampa segi. Wilujeng ulah. Wah beres ya. Tau ya sareng abdi we kan? Ya. Lah, naon pangampikeun lebueuk. Batur maan. Nah, atuh bueuk mah antep we cenah ngencar. Yes, ulah. Khawatir nah. Nyaah aing mah ka bueuk teh. Resep nempo beungeutna. Jika saka. Asa nempo potongan. Asa nempo si eutik keur. Resep cureleukna. Cureulek. Alah. Resep bueuk dewek mengelea. Ai panggil jeung aing. Resep dikasih dikasih peut. Ini kainran sokot papajangan tepinoda mah pada lumampa man air rek tepungan dewa mangga sarang we sarang sisi abdi mah bade langsung ngabelesat ka sawarga Maniloka bade dedeuheus ka dewa nyaeta sakur anu diperdih tadi ku Gusti Mayang Arum mangga cenah dijajabkeun ku urang sawarga dina waktosna. Iya, nuhun man. Bar, pot, tuturkeun aing. Geuning nyokot munding mah wetaneun waringin pitu. Sae tuturkeun. Wah, moal katuturkeun. Da saarah. Mangga we agad dipayun. Tara mere jajan teh menjelema teh. Manjat teh. Aku talu mamba. Gatot kaca kaul ka Paman Arjuna. Dewek meureun dek bebeja heula ka tatangga bisi inung siling datang ti pasar jeung si gareng. Dewek menang tugas dadakan we. Ya Pak abdi geuning ngapih-ngapihkeun heula ayam, manuk, entong. Sok aja. Soang tuh. Soang ti mana sih teh? Soang saha urang ngapihkeun. Edan.